Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wa in kana sareng lamun kabuktosan naon almau caina eta dunal kulataini kurang tina dua kulah zida mangka ditambahan kana itu maun fi tuhuriyatihi dina sifat sucina itu maun naon syaratun syarat akhorun anu sejen itu syarat wahwa sareng ari itu syaratun akhor eta alla yulakia henteu tiba hukana itu maun naon najis gue rumah fuin anu henteu dihampura naon anhu itu najis fa in lako mangka lamun tiba hukana itu maun naon tanajusun najis sawaun sarua bae tagoyaro naha ngarobah itu ma tagoyaro naha barobah itu maun amla atawa henteu fala yaduru mangka henteu madarat naon mula kotul mai katibaanana cai bil ma'fui ku najis anu dihampura naon anhu itu al kal mayitati sapertikeun bangke alati anu ladama henteu aya getih eta maujud laha kana itu mayita sailun anu ngocor mislu dubabi ari contona eta sapertikeun laleur wal khona pisi sareng sapertikeun lalai wanahwi dalika sareng bangsana itu dubab wakan najasati sareng sapertikeun najis alati anu layudriku henteu manggihan hakana itu lati naon atoropu naon atoropu paningali soca al mu'tadilu anu jejeg bener itu torpu haesu lam tahsul kalawan sakira-kira henteu hasil itu najis bipilihi ku pagaweanana ieu jalma wa kama sareng sapertikeun perkara ida walagot di mana-mana ngaletak naon al khurratu ucing alati anu tanajasa kanajisan naon pamuha cangkemna itu hurroh sumagobat tuluy eueuh itu hurroh wah tumila sareng dipanteskeun naon toharatu pamiha suci cangkemna itu hurroh pa innal ma'a mangka sanyana cai al qalila anu saeutik itu ma'a eta layan jisu henteu najis itu maul qalil fi hadihi suri dina ieu gambaran walas tu'mila sareng ulah urut dipake itu maun ayil mau tegesna cai aladi anu dzunal kulataini anu tetep itu ladi kurang tina dua kulah pirob il hadasi dina ngilangkeun hadas bihilapi makalawan perbeda perkara idastu mila di mana-mana dipake itu main pil guslati saniyati dina kumbahan anu kadua wasalisati sareng kumbahan anu katilu wa pil gusli sareng dipake dina adus al mujaddadi anu dianyar-anyar itu gusli wal wudui sareng dipake wudu al masnuni anu disunatkeun itu wudu kagus lil jumati sapertikeun adus dina poe Jumat ao ijalatin najsin atau dipake ngilangkeun najis walau mukhopapan sanajan kabuktosan itu najis eta najis mukhopapah wa puan sareng anu dihampura naon anhu itu najis waman sareng ari sahabae jalma eta lam yajid samang-samangsa henteu manggihan itu man almaa kana cai hisan cek hisi kama sapertikeun perkara lao hala lamun ngahalangan bainahu antara itu man wa bainal ma'i sareng antara cai naon nahwu sabuin sapertikeun sato galak wayatarot tabu sareng narima katartibkeun ieu man ala kaunihi kana ayana itu sabu eta hisian bangsa hisi annal asia kana sanyana jalma anu doraka eta yasihusah naon tayamumuhu tayamumna itu asi
wa ilam yatub sanajan henteu tobat itu asi bihila syar'i kalawan perbeda hukum bangsa sara apada maedahkeun hukana itu kaul saha Atiyah tu Syekh Atiyah aw syar'an atawa ceuk sara bi an wajada ku secara manggihan ieu jalma hukana itu main musabalan halna dicawiskeun lisurbi pikeun nginum aw wajada atau manggihan ieu man hukana itu main lakin kana tatapina kabuktosan kalakuan sareng tingkah eta ia duru ngamadaratkeun huka itu man naon alma ucai dororon kalawan madarat yukhopu anu dipikasieun ma'ahu sartana itu doror ministimalil ma'itina makena cai naon talpun nafsin ngaruksakna ruh au udwin atau ngaruksakna anggahota au manfaatin atau ngaruksakna kamangfaatanana tayammama mangka tayamum ieu man ba'da dukhulil waqti dina sabada asupna waktu salat ai waktu salat tegesna dina sabada asup waktuna salat walau majmuatan sanajan kabuktosan itu salat eta anu dijama jam'a takdimin kalawan jama takdim in farogo lamun paragat ieu man minha tina itu salat qabla dukhuli waqti saniyati dina samemeh asupna waktu salat anu kadua fa inda khola mangka lamun asup naon waktuna itu salat qoblal firogi dina samemeh paragat minha tina itu saniyah batola mangka batal naon aljamu ngajama watayamumu sareng tayamum wala buda sareng teu meunang henteu eta misti ma'a dukhulil waqti sarta asupna waktu atau manjing waktu naon aya lama kudu ngayakinkeun ieu man bidukhulihi kana asupna itu waktu yakinan kalawan yakin wala buda sareng teu meunang henteu eta misti min akhdit turobi tina nyokotna taneuh ba'da dukhulihi dina sabada asupna itu waktu aedon deui la qablahu henteu dina samemehna itu duhul wa in masaha sanajan ngusap ieu man bihi kalawan itu turob fil wakti dina waktu salat palau tayammama mangka lamun tayamum ieu jalma akhoda atawa nyokot ieu jalma aturoba kana taneuh sakan halna mangmang fi dukhulil wakti dina asupna waktu salat lam yasiha mangka henteu sah naon tayamumna ieu jalma wa in sodapa sanajan meneran ieu tayamum hukana itu waktu salat afada maedahkeun dalika kana itu kaul lam yasiha tayamumuhu saha ar-Romli Imam Romli fi syarhil hidayatin nasih dina sarah kitab hidayatin nasih wa zawalin najasati sareng dina ngilangkeunana najis min jami'il badani tina sakabeh awak palau tayammama mangka lamun tayamum ieu jalma wa ala badanihi sareng eta tetep dina badana ieu jalma najasatun ari najis lam yasiha mangka henteu sah naon tayammumuhu tayamumna ieu jalma kola ngadauh kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli ae wadzalika tegesna sareng ari itu lam yasiha tayamumuhu eta ingkana lamun kabuktosan indahu eta tetep sandingeunana ieu jalma minal ma'i nyatana cai naon ma perkara yuzilu anu ngaleungitkeun ieu jalma ha kana itu najasah bihi kalawan itu ma wa ila sareng lamun henteu ingkana indahu minal ma'i ma yuzilu habihi
soha mangkasah naon tayamumuhu tayamumna ieu jalma inda Bani Hajari mungguh Ibnu Hajar ma'a wujubil i'adati sarta wajibna ngabalikan deui kana salat alaihi ka ieu jalma. Wa inda Jamali Romli sareng mungguh Imam Al-Jamali Romli yusoli salat ieu jalma salat tafaqidi tohuraini sapertikeun salatna jalma anu sepi tina susuci dua bila tayamumin bari henteu tayamum haka ngahikayatkeun dalika kana itu kaul saha Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi wa ma'rifatil kiblati sareng dina sabada nganyahokeun kana arah kiblat bi ayajtahida ku secara ati-ati ieu jalma fil kiblati dina kiblat qobla tayamumi dina samemeh tayamum wahada sareng ari ieu ma'rifatil kiblat eta ma perkara ieu tamada anu tatagenanhu kana itu ma saha Ibnu Hajar pi kitabihi dina kitabna itu Ibnu Hajar wanakola sareng nukil hu kana itu kaul saha saykhuhu guruna itu Ibnu Hajar bisyarhir raudi dina syarah kitab ar-raud anit tahqiqi tina kitab at-tahqiq wa tamada sareng tatagenan itu syekh hu kana itu ma'rifatil kiblat pitahriri dina kitab at-tahrir wa rojaha sareng ngunggulkeun itu syekh pi mawadi'i akhirin dina pirang-pirang tempat anu sejen min sarhir raudi tina sarah kitab ar-raud jawazat tayamumi kana meunangna tayamum qoblal ijtihadi dina samemehna ati-ati fil kiblati dina arah kiblat wa tamada sareng tatagenanhu kana itu kaul fil mugni dina kitab al-mugni wan nihayati sareng dina kitab nihayah haka ngahikayat kendalika kana itu kaul saha Muhammad Al-Qurdi wa yakunu sareng kabuktosan naon atayamumu tayamumna eta biturobin tetep kalawan make taneuh ai bijami'i anwa'ihi tegesna kalawan sakabeh pirang-pirang warnana itu turob wa ini ikhtalafa sanajan beda-beda naon laonuhu rupana itu turob hatal abiyadi malah anu bodas al makuli anu didahar itu abiyad sabhan karena bodo wal armani sareng tanah armani al makuli anu sok didahar itu armani tadawiyan karena gawe obat kholisin tur anu bersih anu murni itu turob min kholitin tina anu nyampuran karomalin sapertikeun lebu naimin anu lemes itu romal yaltasiku anu napel itu romal bil udwi kana anggahota wa karomali sareng eta tetep sapertikeun lebu annaimi anu lemes itu romal aja paronu arija paron wadzakiku sareng tipung wanah wuhuma sareng bangsana itu Ja'paron sareng dakik wa ingkola sanajan saeutik naon al kholitu anu nyampuranana apada maedah kendalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli tohurin tur suci tur nyucikeun falayasihu mangka henteu sah itu tayamum bimustakmalin ku taneuh anu urut dipake wahwa sareng ari itu mustakmal eta ma perkara bako anu tetep itu ma biudwil masihi dina anggahotana jalma anu ngusap wal mamsuhi sareng anu diusap ao tanasaro atawa muragan itu ma minhu tina itu udwin ba'da imsasihi dina sabada ngusapkeunana itu turob albasarota kana kulit apada maedahkeun hukana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli wala budak sareng teu meunang henteu eta misti ma'a tuhuriyatihi sarta sucina itu turob
ayakuna tina kedah kabuktosan lahu eta tetep tina itu turob naon gubarun kekebul bihaisu iya ta'alaku kalawan sakira-kira cumantel itu turob bil udwi kana anggahota al mamsuhi anu diusap naon bihi itu al wayakunut tayamumu wallahu a'lam bishawab.